Pak Haji Hamid kumagok ketinggalin nama dek ngajelaskeun ka si Uten usanyana. Pok leuy atuh si Uten tumanya ka Pak Haji Hamid. Oh, punten Pak Haji. Pak Haji punten Uten. Teu naon Uten. Pami Pak Haji sareng si Om ka Jakarta bade ka saha Pak Haji? Cek si Uten harita bajeng rutret ka urang ka Pak Haji Hamid jeung ka Mah Haji. Ieu Uten. Dina sagala rupa nu kajadian ku urang cokot teh hikmahna. Salila Uten aya di rumah sakit. Dina alatan Uten katabrak ku salah saurang jelema nu dibejakeun ku Uten basati heula di rumah sakit. Cek Uten ditabrak ku ibu-ibu. Padahal yang ditabrak eta teh katabrak. Nu ditingali ku Pak Haji eta ibu-ibu teh nyaah pisan ka Uten teh. Sapanjang di rumah sakit Uten teuing teu apal kana naon kajadian. Uten teh ditulungan ku salah sahiji jelema urang Jakarta nu nyaah nu deudeuh ka Uten. Tepikeun ka Uten tina koma sababaraha poe Uten teh sadar. Dalamun seugna Uten teu katulungan ku getih ti salah saurang jelema eta. Cantang tu Uten bisa hirup. Cek Pak Haji Hamid tegas pisan ka si Uten turta si Uten ngeluk tungku berjeng cari mas-mas ku Cimata. Nya Uten, nu matak ayeuna Pak Haji jeung si Om mereka Jakarta teh kahijina mereka nuhunkeun. Anu kaduana sina datang ka dieu kitu. Uten Mah Haji bilih ngarepotkeun mah tuh. Wios ari anjeunna tos nulungan mah tuh Uten we ngiring ka Jakarta supados anjeunna teu ka dieu kitu. Cek si Uten harita bejeng ningali ka Pak Haji Hamid. Mah Haji tuluy ngaret ka Pak Haji. Pak Haji ngageleng-geleng ke sirah. Tandana meureunnan bingung manehanana kudu kumaha nepikeun ka si Uten nu saujratna. Sementara ayeuna makeun bae keun we. Pak Haji we jeung si Om Deni Uten menungguan di apan anyar cager. Sumuhun anu Uten punten ngarepotkeun Pak Haji. Turta si Uten ngeluk tungku berjeng cari mas-mas ku Cimata. Nya kieu we ayeuna mah. Ayeuna Pak Haji rek ini teh lajeng Om Deni ka Jakarta nya. Haji, bapak rek ka Jakarta heula we ayeuna. Nubeung beurang keneh. Mudah-mudahan atuh buru-buru rengse, turta bapak buru-buru bali. Cek Pak Haji Hamid dari cekatina diukna, turta ngaleos ngoloyong ka kamarkeun. Keur kitu Mah Haji pok cumarita. Uten mah cicing we heula jeung Mah Haji di dieu eueuh batur. Seumeun Mah Haji Uten di dieu ngantosan. Gunung catur gitu Pak Haji Hamid ngolunjung deui. Bari nangtung geus nyolenang tas pok sumarita ka Mah Haji. Mak, bapak ina dek mangkat tah ieu kunci. Bikin kasih amat. Bawa mobil anu beureum anu di juru parkiran belah wetan. Tah ieu surat parkirna. Teangan we da puguh plat nomerna. STNK-na anu ieu nu hiji deui anu sagigireun kamari urang miang teh ku si Amat jeung ku si Acim bejaan ieu buruhna bejakeun keur bensinna bisi eueuh mun aya bensinan mah pake we kitu kumarane. Cek Pak Haji Hamid papadon ka Mah Haji. Mah Haji tuluy cengkat nyokot kunci bari pok cumarita. Yang mun si Amat jeung si Acim teh apaleun mah meureun jeung mawe ka ditu. Atuh kudu. Da apaleun mah atuh, da sidik supir maranehanana mah. Ku ningali ieu STNK ge bakal diteangan meureun plat nomerna.
da muajig na kamana da telega-lega teuing cek Pak Haji Hamid bajeng melongkas si Uten doakeun nya Pak Haji sing rahmat salamet di jalan. Uten istirahat di dieu tah dahareun tadi pangirim tatangga pangirim nu wawuh di pasar dahar ku Uten ngus beres mah hek mandi juga sare ka ditu. Den ayo urang ayeuna we berangkat bisi ka boler. Mangga tuh Pak Haji. Geus kitu mah urang cengkat atuh tuluy pamitan ti Mah Haji. Gejelik atuh urang ngaleos duaan jeung Pak Haji Hamid. Blus Pak Haji Hamid karena mobil turta urang gigireun Pak Haji Hamid. Mobil tuh diparkirkeun belenyang atuh ninggalkeun Anir erek ka Jakarta bareng jeung Pak Haji Hamid duaan. Sajeroning perjalanan Pak Haji Hamid tongoy anjeunna nyupiran turta teu lemek teu nyarek ngan urang ngamimitian cumarita ka Pak Haji Hamid da katingali Pak Haji semu ngalamunna waktu eta. Punten Pak Haji, rupina urang bade jalan ka Bogor eta Pak Haji ngalangkungna. Nya ka Bogor we Den. Urang jalan puncak ka ditu. Dene pernah teu ka puncak. Saur wartos Pak Haji Bogor oge. Isugan teh geus ka ditu sanes Pak Haji aya alamatna Bumirda sareng Pak Hadi mah datos aya di Pak Haji panginten. Aya. Pak Haji teh asa beuki panasaran Den. Oh muhun Pak Haji. Maksudna panasaran kumaha Pak Haji? Panasaran ngeunaan kejadian ieu kabehanana. Hayang buru-buru apal nu sabenerna. Susuganan atuh Cep Hadi geus sadar. Da Pak Haji ge apan can jelas can ningali kieu ka Cep Hadi. Da sabab basa di ruang UGD sakitu geumpurna teu disidik-sidik ku Pak Haji teh. Turta basa dibawa ke ICU kaburu make alat jadi teu apa teu jelas beungeutna. Nya urang mah mudah-mudahan we atuh Bumirda tos SS jentre mah ku Pak Haji dijelaskeun anjeunna ngartos turta mudah-mudahan teh aya pangaruh ti nu lainna. Upami teh mah cek paripaosna Bumirda teu nampi ge kana urusan ieu nya urang mah teu kedah maksa. Pastina ge sakali waktu bakal kabuka margi abdi yakin pami Pak Hadi atau sadar tangtosna ge Pak Hadi nu bakal tiasa mukakeun di segala rupaina. Apa lu diteangan ku urang mah deui wati salamet Den. Ngan Pak Haji teh gabogaan curiga matak buru-buru ngajak ke Jakarta teh nyaeta si adang-adang teh.